Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui di channel di Kopian diskusi konsep pikiran. Ngalajengkeun hanca anu katuna dina video anu kalangkung ngeunaan Rusiah maot. Dina larasan ieu sim kuring baris nyobi-nyobi ngabahas perkawis Rusiah maot anu dianalogikeun kana kajantenan anu kaalaman ku manusia dina kahirupanana sadi dinten. Upami segu urang ditengetan naon wae anu kasorang ku urang aya sabagian anu disebat hukum alam. Ari hukum alam teu leupas tina hukum sabab jeung akibat. Anu kajadian teh pasti aya sababna jeung pasti aya akibatna. Sakumna manusia di alam dunia pasti pada ngalaman anu disebut sare. Nah sare oge mangrupakeun hukum alam. Kusabab sare bagian tina hukum alam pasti sare oge aya sababna jeung bakal aya akibatna. Nah, dina lebah dieu sabab bisa oge disebutkeun mangrupakeun alasan. Akibat bisa disebutkeun tujuan. Jadi sare teh aya alasanana jeung aya tujuanana. Secara umum alasan pangna manusia sare nyaeta boga rasa tunduh. Ari tujuanana manusia make sare nyaeta hayang hudang deui, hayang nyaring deui tujuan tina sare teh. Sabab bakal percuma urang sare lamun nepikeun ka teu hudang deui. Ayeuna naon hubunganana antara sare jeung maot? Nah, maot oge eta kaasup hukum alam sabab teu meunang henteu bakal kasorang ku manusia anu kumelenang hirup di alam dunia. Kusabab maot bagian tina hukum alam pasti dina maot oge aya hukum sabab jeung hukum akibat. Nganu harti dina maot oge aya nu jadi alasan jeung aya nu jadi tujuan. Naon alasanna pangna urang maot? Bisa disababkeun ku urang ngalaman gering anu parna tur teu bisa diubaran, bisa sababna teh urang ngalaman kacilakaan atawa musibah anu parna, bisa oge kusabab kamampuan awak urang geus leungit kakuatanana pikeun nuluykeun hanca kahirupan. Bisa oge disebutkeun nyen umur urang keur hirup di alam dunia teh geus beak masa aktifna. Nah eta diantara sabab-sabab atawa alasan-alasan anu ngakibatkeun urang maot. Nah terus nu jadi tujuanana pangna urang maot naon? Anu jadi tujuan pangna urang maot nyaeta urang teh hayang hirup deui. Sarua jeung nu tadi, pangna urang sare ge hayang hudang deui. Naha sabab lamun tas maot eueuh kahirupan bakal percuma, bakal mubazir urang ngalaman maot. Lamun urang salila hirup di alam dunia aya dina kasenangan, aya dina kabungahan, loba raja kaya, berat beunghar, aya dina kabagjaan. Terus ujug-ujug urang ngalaman maot. Lamun eta maot teh minangka titik akhir tina kahirupan urang, bakal percuma sagala rupa anu ku urang dipigawe, percuma sagala rupa anu ku urang dikumpulkeun, amal-amal hade urang oge percuma. Moal kapetik hasilna, moal kaala buahna. Sabab tiap manusia pasti bakal boga harapan cicing dina kanikmatan teh hayang dina waktu anu panjang. Nah sementara si
sifat manusia sakumaha senangna sakumaha bagjana di alam dunia moal aya dina kawargan pasti miharep keneh kasenangan. Jadi lamun urang maot teu ngalaman di kahirupan, teu ngalaman di kasenangan, percuma urang maot. Meuning tong maot lamun tas maot eueuh deui kahirupan. Sumawona lamun kahirupan urang di alam dunia pinuh ku kana langsaan, heureut pakeun pungsat bahan, liuk eueuh ragap daya, terus urang dipungkas ku maot, terus sabada maot teh eueuh deui kahirupan. Meuning tong didagoan maot teh, meuning maot we ti barang lahir, da percuma hirup oge, daripada hirup sangsara, daripada hirup susah, meuning keneh maot. Da maot mah geus moal ngalaman deui kahirupan, geus moal ngalaman deui kasusah. Lamun tas maot eueuh kahirupan. Nah, pikeun nguatan eta analogi, hapunten ka para ustad simkuring bade nyutat tina salah sawios katerangan agama. Lamun urang rek sare secara umum aya doa anu dibaca nyaeta Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Anu pihartoseunana nun Gusti Pangeran abdi kalayan jenengan anjeun abdi hirup oge kalayan jenengan anjeun abdi maot. Nah, dina katerangan eta sok sanajan urang rek sare tapi naha henteu nyebutkeun kalayan jenengan anjeun abdi nyaring jeung teu nyebutkeun kalayan jenengan anjeun abdi sare. Tapi di dinya aya kecap abdi hirup jeung abdi maot. Nah, kukituna mudah-mudahan bahasan simkuring tiasa kahartos. Nah, masih keneh urang sieun ku maot atanapi bade kumabehna wae da maot mah geus jadi hukum alam bakal kasorang. Pamungkas ti simkuring aya salah sahiji ilmu anu urang teu kudu ngarasa sieun ku maot, tapi urang bakal bener-bener miharep kana datangna maot. Urang bakal ngarasa sono kana datangna maot. Kumaha elmuna sangkan urang miharep jeung ngarasa sono kana datangna maot, insyaallah urang bahas dina video anu salajengna. Sakitu heula nu kapihatur. Hatur nuhun kana perhatosanana. Hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.